Dina hiji poe, pas balik sakola, aya hiji budak lempang sorangan di hiji gang. Manehna tengah haja nempo 3 jelema nuker cicing di gang, nuker transaksi obat-obatan. Nana nyamperkeun ka 3 jelema eta. Maranehna panik mangko aya budak nyamperkeun. Ampun, ulah dibedakeun. Ampun. Kalau mah jeung abi ngan bade ukur taros, ari eta teh naon? Oh ieu. Ieu mah ieu ambiar Ari teh jang naon Oh ieu, ieu mah ieu amoxicillin ieu mah. Tinggal mah nya nu kieu amoxicillin. Bener ieu amoxicillin tingali anjing ngawaduk sia mah. Oh nya geus satu ieu teh pil ambiar pil ambiar. Aya keneh teh barang lain Oh aya tapi paling ge isukan. Tapi abi nyungkeun Pas si Nana merekeun nomerna, datang baladna si Aceng anu tadi kabur. Ceng, pur wae sia kabur. Mesti dilaporkeun ka polisi. Ceng. Kadi heula di mana kalau gue mau dilaporkeun ka polisi. Balik. Balik. Kadi heula gerak. Ya jadi ya si Ujang ieu teh erek meuli pil ambiar. Emang saya teh dek naon? Teu erek meuli pil ambiar ieu maneh. Emang saha ieu teh? Can kenalan aing poho. Aduh sia mah belegu. Sok atuh kenalan lah. Sok. Samaran urang Nana. Abdi. Abdi ieu teh nya. Aneh saha? Abdi mah Aceng. Nyop, abdi Nana. Isukna si Nana ngobrol kadua baladna. Nyaeta si Aceng jeung si Asep. Dak, kamari nyaho teu? Urang nempuh jelema nu keur transaksi pil ambiar, maraneh daek teu? Embung, urang mambung, kanu kitu mah dosa. Mending ge mah. Oh. Sudah kena dosa sia. Ai maneh daek teu Sarip? Ai beuna di mana sia Nana? Kamari aya geus janjian jeung si kitu di jembatan. Gaskeun, kayak ngumpul di warung si Yaya. Pas geus di imah, si Sarip minta duit ka indungna bari jeung maksa. Tapi nama ulu mah. Kang gonaon atuh Den? Ulu mah, abi butuh mah. Ulah atuh Den, aing mah ke sareng rama tuang naon? Geus mah, cicing Teu kungsi lila, adina datang nulungan indungna. Alah sia boy. Mak kunaon mak? Mah teu kunana naon Jang? Tong ngabohong mak, pesepuh yang asup neraka kayak paeh kumaha. Henteu Jang, mana juga galeran di teras hareudang pisan. Terus ieu kunaon mak ku si Aa? Henteu Jang. Hayu atuh urang jemput ke kamar. Sementara di warung, aya si Sarip jeung 2 babaturan. Maneh di mana wae karek nepi. Maneh mah jeung si Neneng heueuh. Ayo kalau dak surang ngana indung dia teh biasa we nu urang lilakeun euy. Ayo geus aya hayu luncur. Yuk atuh hayu. Maranehna indit ka jembatan. Di ditu geus aya 2 lalaki nu nungguan. Di mana marane Sur? Ari maneh urang di dieu ngalaguan jeung si Abdi lilaki ieu ngadaguan ge atuh. Aing maneh urang jeung Abdi teh naon bedana sareng keneh kehed. Ai sia beleguk si Jamal teh jeung si Abdi mata katong loba teuing mabok. Sia geus eta kadang karalut geus lieur sok geus aya mana barangna. Ya barangna Ceng. Malam aya. Malam barang mah aman. Tapi aya duit, aya barang. Cukup patah ge, aya duit, aya barang. Sok mana kali lah duitna?
Seprit, buruk aja udah modunan. Modunan yang naon, yang mana duit aing mas ya? Pakai jang nyawer. Jangan lihat, itu di tawer, bau tangan itu udah daikannya, baik ya. Si Asep apa yang jalanan dela? Boleh nak, pokoknya bawa pulang anak. Tulametan etnet, tulametan etnet, tulametan etnet, tulametan etnet, tulametan. Kurang gope. Lah gembel lah lagi gope lah kan. Oh, ngaca gope ge da duit. Oh, baik. Anjing lebar, Ceng. Udah lebar. Gope ge duit. Nggak usah Lila. Siap. Sopan sih. Nggak sesuai dengan gope, beda gope nges. Maceng bae gope. Bae lah. Yang geus ya, bae. Ya tuh, itu aja. Oke. Namanya pade sing arapinnya. Ayo. Mana tong mabok wae, mana? Kamu jalan ya mah. Kamu jalan ke orang pesan deh ya. Siap. Ayo, ayo Ceng. Ayo. Ya, baik bawa si Asep ya. Anjing ada tuh. Abdi jeung si Aceng indit ninggalkeun tiluan eta. Di perjalanan balik, si Aceng ngomong di jero hatena. Ku urang geus dioplos tah obatna. Mama mah eta lah barang hayang nu hade Tapi, duit mung nambahan. Anehna, si Abdi bisa ngadenge jeung ngabales nu aya dina omongan hate si Aceng. Nya Ceng, garaya we ti heula. Nah mana bet bisa apa? Urang teh ngomongna di jero hate. Nah mana bet apa? Nya. Nah, urang bet apa? Ah bae lah halus lah. Meh beda jeung nu lain gitu. Samentara eta, si Sarip, Asep, jeung Nana anteng di jembatan. Saenggeus beak ngobatna, si Sarip, Nana, jeung Asep maranehna baralik. Assalamualaikum. Ih, ai Sarip kunaon siga nu geus mabok ieu? Naon sih tadi mana naon jika jelema rek maot make kafan segala. Ih, astagfirullahaladzim. Yeuh, geura tobat. Sing karunya ka ama jeung bapak. Geus lah si bapak mah ada maot ya gara penyakit dan gara mabok. Geus aing lieur balik cenah. Lieur caman kemana. Saneupina di imah, Sarip langsung diuk dina kursi. Tapi, anehna, sabari utah jeung getih. Alah si Aboy UO. Ma. Ih si AA UO, Ma. Tekungsi lila, si Sarip jolabuh dina kursi. Pas ditinggali ku indungna, si Sarip geus teu hirup deui. Penuh dosa bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Halo. Ceng, puluh aja kabur. Mesti dilaporkan ke polisi. Dari mana?
ruang sini gelap guys. Terus butuh cahaya. Kumadinya we lah, wih. Udah ngomong kumadinya. Kumadinya wela, 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 kumadinya wela. Aku daun. Kayak diikat. Aku daun makan dulu kakek dulu kakek. Gila anjing buru macangan. Nah, enggak saya buat teh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lain, subreket.